Poe sabaraha ayeuna teh? Poe ka 132. Orang aek ngeplog ayeuna nya. Ngeplogna arek ngalatih hadroh deui. BTW kamari aya nu ngomen. Nganotis buuk urang anu jawig-wig kieu nya. Aya nu ngomong jawig-wig, gondrong, teu pantes, goreng rupa, goreng patut, penek. Tong kitu, Bro. Leuweuheun teuing. Jadi ayeuna alasana kurang dijawabnya, alasana ieu gondrong karena rambutna tumbuh. Heureuy, maksudna teh jadi alasana teh kur hiji nyata sampai perpisahan. Alasana hiji alasana kur hiji nyaeta keur nunguan perpisahan. Tah jadi sabari nunguan perpisahan, sabari bu gondrong kieu. Ieu sebenarnya mah manfaatna nya kalah aya madaratna macam kitu mah. Kalah nyieun teu mantes we tuh. Jadi terapi. Engke lah dicukur geus pas engke dicukurna pas ke perpisahan, pas ke arek perpisahan H-7 lah atau H-3 atau H-5. Nah, jadi sekarang teh urang teh arek ngeplog ka ranca oray arek ngalatih hadroh jang isukan perform atau tampil di legok perut. Legok purut. Teuing bukan mah eta daerahna nya, daerah eta pokoknya acara kawinan. Jadi ayeuna mah urang latihan gas. Hayam. Cuci jadi geus sampai di lokasinya. Nah. Kali cuaca hari ini. Gila matahari menyinari di sore hari ya teman-teman. Tapi sebenarnya teh saya tidak mendengar suara-suara tatakolan. Juga nanti san araya. Dalam latihan negeri nyata. Nah, di nyata di imah nata. Kempuy. Sungai bangga ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyawe atuh. Keren heueuh mataharina cuy, sumpah. Ka mana? Ngali matahari.